Ela ada balik heula ah. Lain ada balik. Kalau atunya. Ya, duit lah ya. Ih, nuhunnya, Mak. Nah, anak kesayangan mah. Datang ke imah kolot, lain ngabagi, kalarah dibagi. Ih, teteh mas trik wae. Urang mah lain sirik, cuma urang mah teresep ka maneh. Lain na teteh mah teresep ti baheula ka urang. Ih, geus. Yo anak jeung dulur meni eueuh akurna. Emak ulah nyalahkeun urang teh akur jeung dulur. Tapi emak tah salahkeun diri emak sorangan. Nu ngajarkeun abi teu pernah akur jeung dulur. Ih, naha maneh ngomong kitu nih? Maksud maneh naon? Mak salila ieu abi teu akur jeung adi gara-gara eta emak. Emak nu ngabeda-bedakeun adi jeung abi. Mak, adi mah ku emak selalu disayang. Hayangna naon selalu diturutkeun. Naon anu dipenta coba abi mah. Hayangna naon oge abi mah usaha sorangan. Aduh nis, pan maneh mah anak panggedena, maneh mah geus ngarti sorangan. Nah naon oge maneh mah geus bisa ku sorangan. Mak ulah mentang-mentang abi anak panggedena, terus adi anak bungsu. Abi jeung adi dibeda-bedakeun. Mak lamun jadi kolot mah nya aka anak nya aka kabehan. Terus lamun emak dek merek kahiji, merek kakabehan. Engke ujung-ujungna cigah kieu, Mak. Abi jeung adi teu pernah akur karena kalakuan emak sorangan anu teu pernah adil.